A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji perintah ka pangeran, minta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi, perintah ka aing sehingga maneh teu boga uyah perintah ka aing. Aju ke datangna kumaha namanya uyah sosorodotan. Moal engke melalui tama urusan aing cek Allah, maneh minta urusan akhirat, minta urusan dunia, urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta kain dan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorot uyah datang teu uyah teu waduh beres mun dihana pun di luhur blek katimpa uyah paek sia kajeng hukum gitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit. Nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal engke ge aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman manusia mah eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupiah teh ieu lalaunan we mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupiah duaan gai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan gai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca toh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teu layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal minta ka sasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh mun kitu budak ngora can kabeli sepatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki
Cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cekan. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh kanjeng Nabi mah ceurik ngaleungis. Dituruykeun ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kade para wali-wali Allah. Mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikun teu nyahoon mah eta sinaon padahal urut raja. Korenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dia eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka dia eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti, abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur mazantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung, kauntunganna jang anak mun tani kitu kene, kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene, ieu teh jang anak kepentingan Gusti, ieu teh tah jang anak keur ngaji, jang ngaluhurkeun agama Gusti, dibere 500. Prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti. Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500 Pak. Urang mah lain Pak. Butuh 500 datang 5 juta. Ieu. Meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kurang abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Bari mata sepeda, motor sepeda mun aya mah laku marana. Aya deui ge capek. Urang tah kos kitu tah. Nah ieu ngadoa ka Allah. Nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae. Ajeun potongan mah gendut tanda kos kumaha. Dibere nu gendut ku Allah, po Gusti gendut teuing. Maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti ayeuna bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Penta ka Allah tabarru'an wa khufyah. Tekudu make suara-suara adab-adabanana. Nomor kahiji urang boga wudu, nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu mun boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu. Urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa meme maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karepenta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayeuna beurang ayeuna peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos gitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae
sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal kamu urusan bos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Quran di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget dirinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak roh nama tetap suci baik nama tak mungkin awak nama boga hadas letik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa iya cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung ya hinungkeun beres menang 2 poe tanya kumaha jadi beteng teh pae atuh nyana lagi tenang atuh geus pae mah geus beres tah bakos kitu insyaallah tah bakos saya jelema anu burut nanya ka naon garangan ka kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta guys we diulas ku jadat set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang ge atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang kuari mah herang cak kiai eta maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae nah coba untuk cai kiai na keur sare keur tungguan orenganan jeung pamajikanna keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah haji nyeri beuteung oh beuteung eta atuh babacaan aja jeung boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cageurkeun menang bae tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngana ngadoana boga hadas gede bae cager anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekalipun mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge tinggal ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajadai Allah maarin eta pas kabeungeut naon eta karung di mana nya nendena asana nyoap ka jeung ngukumah tah budak nendena teu beres lah mana Allahumma biasa dibaca oh ayah asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta
ngadoa inget ka karung cek Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari tita pan ku aing kunaon inget kan lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doa anak aja bener bae tilok diijabah doa anak nus ngabudak gitu teu jeung mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya nah teu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna gitu inget ka Allah tuh komo salat ai walimah keur boga hadas lagi batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah merekon sepudawabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nundek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan warti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak teh tadi di mana anapun motor nama aya motor oh deui sarua ye eta tababur duit di bawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah hari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancukna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat nya di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nya ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah cenah teh abdi mah lempang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak dekat mana ke Mekah sama kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah
tadi kula salat di talian di harapan masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan teh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sian edan itu ontan Allah ukuatan Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sopodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kancana geus aya di barinya na minta hampura kau minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji diset kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh kita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun lagi geus alhamdulillah kok maka dipotong segala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motong lagi hamba Gusti atuh geus bae tah mandek kumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bung muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali teh nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade ya Allah aya Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka kayu Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka patung benerkeun tuh nu nyembah ka batu benerkeun tuh nu nyembah ka makhluk benerkeun tuh nu nyembah ka dunia benerkeun tuh nu nyembah ka jabatan benerkeun tuh nu nyembah ka derajat benerkeun tuh nu nyembah ka mangsa tetek banget hiji bedakeun Allah teh hiji Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard bedakeun dakwah kangjeng ieu tah sapopoena oh Muhammad deuleu kumaneh itu nyingsat awewe mah make pakaianna nyingsat urang Arab teh baheula mah pakaianna nyingsat lamun awewe teh kan saukur make ampok-ampok doang terus lalaki gitu keneh jadi narerted ka luhur kadeuleu ping-pingna bujal kadeuleu kos Mesir kan gitu teh euy kadaruluan kabeh Muhammad bejakeun itu tuh ulah kos kitu tuh make aturan-aturan muamalah nak itu kene ulah bangsa nu gagah jadi menang nu kuat jadi dahsyat nu lemah makin lemah kuari aya aturan muamalah bereskeun Masya Allah Kangjeng Nabi titah ngaberesan nu kos karari kuari manu patali heula kana pakaian tah orang jahiliyah teh di mana-mana toab teh sataranjang Muhammad benerkeun coba ge ayatna ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid turunan Adam khudhu copot ku aranjeun jieun ku aranjeun pake ku aranjeun zinatakum pakaian-pakaian aranjeun kabeh zinah mah hiji hal nu dimaksud nama libas berarti ieu teh majaz mursal min itlaqil hal nu diitlaqkeun nama hal zinah tingkana tapi nu dimaksud nama libasna aya mayasturu auratakum inda kulli masjidin masjid makan tempat tapi nu dimaksud mah ieu teh salat jadi min itlaqil mahal wa iratil hal
berarti kan majas kene bae sarua jeung kieu bejakeun Muhammad ke umat anjeun turunan Adam ketika dek salat dek tolak khudzu zinatakum pake pakaian nu sesuai jeung aturan ketika dek salat tutupan aurat lalaki baina surah war rukbah awewe mah sakabehna iwal kafain wal wajah wal kafain bedakan kita ketika tolak sarua awet ilal wajah wal kafain lalaki baina surah war rukbah sok tutupan urang dek salat kuari mah wajib nutupan aurat dalilna ieu dina Al-Qur'an khudzu zinatakum inda kulli masjid tuh jadi nyaho kapan dalilna kuari mah eta kok bisa jadi kos kitu teh pan khudzu teh fi'il amr kan al amru ma iza utliqa in sarafa lil wujub ila madalla dalil geus bahasa khuzuna di dieu kudu dibongkar deui Imam Syafi'i mah ngabongkar khudzu teh kieu Imam Malik mah ngabongkar khudzu teh kitu urang mah geus tarima asak bae kuari mah nyaritakeun para imam-imam mazhab yang ngaji henteu mondok henteu atuh teu puyang kumaha atuh aja saminggu sakali ge eta ge sesa atuh heula mun henteu keur ngabesan jang ngabesan mah teu ngararaji bae tetep kitu ge sesa-sesa ge lumayan jang naon ngamahmur-mahmurkeun tukang uduk lumayan ayo kudu zinatakum hese zinah nage nu dimaksudna kapan libas pake ketika urang dek salat itu ukuran nama baina surah warukbah ulah kadele dengkul ulah kadele bujal dengkul jeung bujal nama tamah lain aurat ngan aurat mal katutupan lamun bujal jeung dengkul nanti katutupan sarua jeung malatimul wajibila bihi bahwa wajibun kos jembatan anu disebut jembatan nama antara sisi ieu jeung sisi ieu bobolong antara sisi ieu jeung sisi ieu eta ngaranna jembatan ngan moal bisa nempel teh jembatan di bobolong lamun teu ngalah ka dieu jadi kudu ngalah ka dieu jang nempelkeun jembatan kitu ge urang nu disebut aurat mah ieu adalah ti bujal ka handap ti dengkul ka luhur ai bujal jeung dengkul nama tu lain aurat ngan eta samping eta baju deuk diteuneun di mana lamun teu ditaekeun ka bujal tuh kasukeun kana maleti mul wajib bila bipoja cak batur hese tah ngaji kos kitu eta geus laku hese mah dia mondok teu naon tuh mana kos gitu tah gaji teh hese tuh geus ieu carita asakna khudzu zinatakum inda kulli masjid ketika deuk salat pake eta teh lamun nu boga makan lamun nu boga mah tambahan ku adab-adaban eta teh ngan sakadar jang kawajibanana hungkul ditambahan make kasunahanana adab-adaban mata Kangjeng Nabi malamun dek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju gamis jirjerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngaranna kemudian Kangjeng Nabi mah make amamah udeng-udeng di dieu di samping amamah ditambahan deui ku irtida di dieu gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa urang neuleuk Kangjeng Nabi seperti kitu wahara masyaallah entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajelema nu teu make udang-udang eta adalah sarua jeung setan geus urang lamun hayang hese-hese teh neuleuk setan ieu bae nu dihareup ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso kiai penceramah kos gitu nah nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kada sunnah tetep gitu adab Allahu akbar kadeuleuna ge saregep padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge samping dikaluhurkeun ka dieu rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae ka handap katutupan geus teu kudu make kaos teu kudu make sorban teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu salat kos kitu cenah ieu jadi imam sanajan jadi imam masalah masalah jadi sataranya kalau udah masalah anggaplah di Cirebon lah Kesultanan Cirebon masalah ngan teu boga adab geus make adab nu rapi
malaga belade nama diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih nomor kadua nu bersih ka hiji nomor kadua nu putih lamun eueuh nu putih nu polos lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya Semar di sisina aya gareng aya cepot begitu orang sholat di tukangannya nah atuh nu kabayang Asep Sunaria Masya Allah ulah tah itu bagus pakai batik betul mah paranti ka kantor batik anu hajat batik ieu sholat mandum nunan ngaranna putih mun aya nu polos rapi khudhu zinatakum inda kulli masjid nalika orang sholat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti orang disupri titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi nu mendak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul cek kata sahabat ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih segala rupa lah sapira di alam dunia Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal sanjana Gusti Allah teh maha elok maha bagus yuhibbul jamal resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal disupri urang da Kangjeng Nabi biasa sok ngaca abeh rapi kadeulina ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya karena mun aya tulangnya na ungas ingus bae ceknya teh bau asin amat orang tulang pan di dieu teh masar wajeng jawara teh ya jawara anu sok galak teh ajunya dahar barang dahar sorangan bae jaker ngambek meureunanan tidinya teh jada jeung tembang ai brak teh tulang tembang di dieu nyelap dina kumis pansuk bede tai sakieu jawara tuh ngaranna ge kur ngambek bae begitu dek nginum nyana air buah dibualangkeun deui nyokot di gelas air deui buah kumaha geus 12 kakareknya na ngomong ka pamajikanna sia goblok bisa kukumbah acan belas buah lanyir kabeh ka ngaca coba jangan ke gelasan bersih kali kak ngaca emang naon eta tulang di kumis di kumis jadi lu batak ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis engke pan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas mantak ge ka atuh penyakit dibawa ku sorangan teh masarua bae jeung tukang bas neangan potlot bus kakaler kaki dul bus hese jasa orenganan ditendun di biwi tolol dah tukang bas biasana kan di dieu ye biasana ye di kopeahnya na teh kan ngeunaheun asukeun ieu mah eta mah teh ditendun di bibir ieu nya neangan ka dieu ka ditu neangan ka dieu ka ditu mana cek ieu ka mana mus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun cak babaturan neangan naon tatlot aya teh di bibir jas tebareres aya anu pohoan kos itu aya anu poho tambah aya jelema namu sanggeusna namu beres terus nyana pamit sanggeusna pamit ban ngaroko ye ngaroko teh neula di asbak kadinya terarasannya na karengana digadiekeun anya nyana kana nya ka sapatu
beres pakai sepatu rokok nu di asbak teh dicokot dia punya jadi dua tinggal lu boga ieu bae bos tolol-tolol ting jadi tamu karok-karok lain dibawa cek aduh ampun jelema limperan teh kos gitu nah iya ngaca biasa nu rapih sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak Imam Syafi'i lamun deuk Jumat lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero kadua komis katilu jubah tilu langkah kitu keneh make amamah make sorban make irtida jadi gagah kadeleuna teh dek mutus hukum teh dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah gitulah di samping khususna nutupan aurat secara wajib tambahan adab-adabanana dalilna ieu malamun teu boga lamun teu boga mah saaya-aya bae kabeneran teu boga sama sakali ieu mah teu boga sataranjang masalah salat sataranjang ngan ulah berjamaah sorangan salat teh sorangan di kamar Allahu akbar sorangan antara sataranjang ieu masalah teu boga jadi lain berarti teu boga jang nutupan aurat eureun salat teu bisa tetep salat boga orang pakaian pakai teu boga sebogana teu boga sama sekali samping teu boga calana teu boga sataranjang bogana ngan seukur ampok-ampok dong make ampok-ampok bae geus beres Allah di zaman Kangjeng Nabi ngan seukur aya samping hiji doang dipakailah ku lalaki berjamaah jeung Kangjeng Nabi bahkan sok ditalikeun ka dieu ka luhur kos urang keur leutik da tapi gede tadi gitu. Nah sebab kurang Arab mah yang praktis bae maksudna abeh henteu ieu jadi teu make celana teu make naon ieu samping ka dieu geus awewe kan salat tadi tukang gitu kan begitu ruku naho kadarieu kararangga Kangjeng Nabi mah pan aya panonna pan di tukang dihareup Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah nu di dieu aya panon di tukang ge aya panonan ngan nu di dieu teu kaciri ku urang henteu katingali padahal aya panonan nu batak Kangjeng Nabi mah ningali di tukang bi qalbihi ka amami ruyatin sabatat wala yura asbaulin jadi tukang Kangjeng Nabi mah sarua jeung hareup bi qalbihi ka amamin sarua jeung hareup lamun dibuktikan aya panonan Kangjeng Nabi di dieu nu matak aya nu macem-macem di tukang teh katingali. Nah begitu Kangjeng Nabi sholat berjamaah jeung para sahabat awewe di tukang balas ruku kan nyingsat awewe karena kok mau sujud tak sujud kadeuleu jadi awewe teh betah di tukang lantaran ya etalah neleububuahan Kangjeng Nabi pada sholat langsung teu wiridan deui langsung ceramah para jamaah sadayana lantaran memang kaayaan urang darurat kuari urusan pakaian maka berjamaah mah dilanjut cuman wayahna ulah wakahudang awewe lamun lalaki canangtung cekangin kalau lamun lalaki geus nangtung kakarak awewe hudang kitu keneh engke tina sujud ulah waka awewe hudang lamun lalaki canangtung eta awewe sing tarawel kabeh apa baturanan kanyawannya orang kanyawannya si kalewes kabeh arisin ka Kangjeng Nabi teh berarti kanyawan cenah urang ieu sing eta beh sing harareos kanyawan cenah urang kanyawan Kangjeng Nabi seri emang teh kanyawan bae ku kanyawan boro-boro baheula aya kene Kangjeng sanajan urang kuari ge sanajan urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wassalam abdi sholawat tisaha timangan urang mana urangan cak Kangjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye oh ieu mah sholawat pendopo hampura
Oh palingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan kan ieu sholawat bau. Waalaikumsalam. Ieu saha sholawat ti saha abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada oh nanya ieu mah sholawat ti loka pendopo nya nawa palingan beja. Assalamualaikum salam sholawat ti saha wih emang seungit amat ke cak Kangjeng Nabi kula kaditu kakalayangan Kangjeng Nabi na neuleuh emang kumaha gitu jih bantak kudu dibersihan kita sholawat ya ulah sambarangan Assalamualaikum orang di jeron omah yang berkat atuh Kangjeng Nabi siap waduh sambarangan dia salam-salam kaing hati teu beres mantap ge nu rapi urang dihadiran ku Kangjeng Nabi cacakan baheula cacakan ku ada teu baheula kakalayangan Kangjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum salat kieu emang teu laporan ka Kangjeng teh lapor ideule nu manta kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan teu sinergis teu bagus ka ambeun aku Kangjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa tak embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala kaambeu ku Kangjeng Nabi na bau Kangjeng Nabi na teu ridho geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah waduh jeung berkat 2000 nu datang 200 leg-leg Gusti berkat tah teu kaambeuna lain deui oh emang kumaha gitu bersabarangan kudu dibersihan urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang nu aplen tapi nu mantep Kangjeng Nabi kan neuleuh oh jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh kadeuleuh tengah peuting oh bener etet penundutan cek Kangjeng Nabi teh waduh teu kuateun cek Kangjeng waduh juga goler gi cek Kangjeng Nabi oh budak balik deui ka Madinah lah cek balik deui diantepkeun molor di dinya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran kumaha bahkan paling urang mah ye babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin sebab naon urang keur carita Kangjeng Nabi dihadiran ku Kangjeng Nabi isin karena mun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kaula leuwih deukeut ka anjeun hai manusia tibatan urat genggerong aing teh deket jasa ka sia atuh sia sing ada jasa teh keur bareng jeung aing deket aing ka sia ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat ketungguan nya salat Allah ih cakal si salat ka saya geus Assalamualaikum cepet amat salat wah ini tapis jemping gitu sakjana mah enduro meureun Masya Allah tetep boga kaisi cak Allah dek mana tah sih ya Allah tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideleukeun dikanyahokeun nu marentahna Allah nu nitahna Allah akur teh jeung aturan Allah isin amat ieu nangtungna kieu akur teh jeung aturan Allah ruku aing akur teh jeung aturan Allah boga rasa aing teh deukeut jeung Allah dideleukeun ku Allah sok sieun salah makin kaditu makin adab makin inggis makin rempan tuh kan makin sieun ka Gusti Allah atuh Allah na deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing sia deuk ka makhluk lagi nangieun aing cek Gusti Allah sia minta tulung ka makhluk deuk naon minta tulung ka makhluk jeung nu leuwih deukeut mah aing itu genang aing ngagerakeun atuh balik ka aing geus we ka Gusti Allah tah urang lamun salat ti penting Allahu akbar aya sieun ka kuntianak kunaon sieun ka kuntianak cek Gusti Allah kuntianak teh makhluk aing ngagoda sia
sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing baca auzubillahi minasyaitonirrajim cek Gusti Allah kuntilanak hiber ayo baca auzubillahi minasyaitonirrajim aing ge bisa sial kuntilanak nangtangan goblok jasa orang teu husu urang da teu asup ka hate tah mah gitu mah tapi lamun boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh malah nang tangan kunti rombongan ka dieu sia rombongan ka dieu ulah sok soranganan bawa bapak kolot sia aki sia incu sia hayu ka dieu aing sakalian paeh di dieu ye eueuh kasih lamun geus urang boga rasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing teh kapan leuwih deukeut ka sia jadi sia teh jeung aing atuh geus kumaha masyaallah tah urang mah kakarak datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wallahu alamu bimaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrabu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha anu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leuleuwih lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanyana Gusti Allah mah teu resepeun kanu leuleuwih dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzuna fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat qabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar meunang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teh hese kumaha tuh jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tah pibongkareun nu kos karetu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila ya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng masyaallah jeung kuna teu kumaha teh geus eta kudu ibahah teh saya puyang nama kos kitu mah eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua ese ya cerita ese ngaji bela sek silahkan dahar silahkan minum sakayang anjeun asal halal jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan sakali dahar saminggu aya nu kuat 5 poin sakali dahar 5 poin aya nu kuat 3 poin sakali dahar 3 poin aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar aya nu kuat sakali dahar genep jam kudu dahar deui jadi sapoe sapeting 4 kali dahar ulah disengsarikeun ulah nu kuat nang Allah nu teu kuat nang Allah tinggal orang kembali ke diri orang aing sapoe sabaraha kali daharna nya balik ke diri orang oh aing mah kumaha manggihna bae ja manggih isuk-isuk uduk sikat
berang saeutik aya sangus sikat deui, aya deui nu mau berkat sikat deui, aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui, aya deui anak mawakeun sikat teu teu reureun dahar burung. Kulu wasrobu. Jadi ulah yang serikeun kalau sok dahar loba dahar lantaran di dieu nage dijelaskeun wa kulu wasrobu nu ulah sote 200.000 ulah leuwih. Berbagai ulama nyaritakeun tentang 200.000 artina ulah leuwih teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan cara Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae beres dahar wow nyana susurian kenyana kawese dicolok deui bolol utah ke istirahat sakedeung dahar deui wow geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui jadi hayang dahar bae blon eta pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah kos kitulah Raja Namrud ieu isrof ngaran atawa isrof teh hukum mustahil ngadahar sakumaha kahayang urang ieu hayang caplok ieu hayang caplok ieu hayang caplok aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha kahayang diturutkeun eta ge isrof sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulu seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun urang mah kok kosong datang ka atakan malah mah dahar teh baru budak turun heula digijlug sakumaha karung goni bae leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge basi disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha. Ibadahan ngan dahar mah lulu. Saminggu sakali disindiran. Mikir pamajikanana, naiklah sebulan sekali. Kulantaran naik sebulan sekali, Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali. Masya Allah kari nyindiran deui dikira ibadahna teh si sabulan sakali make dahar. Oh cak pamajikanana kumaha ieu. Oh hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah 6 bulan sakali daharna. Turutan ku sia jengker sia. Ulah saturut-turut dah. Lamun aya hiji waliullah, lamun aya hiji jelema suluk, lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nya nan candahar kabeneran geus 5 poe candahar nya ngomong aduh beteung lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteung lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dahar bae sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang teu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadaruduk 2 piring jeung endog 5 sagegede kieu pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae padahal sia lapar aing 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar ngas mulai teruskeun sia ibadah cak guruna
ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah Masya Allah. Gusti Allah karim. Sayyidina Umar nyekelan beteng kieu 2 poe candahar kebenaran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Minta tulung jak kunaon? Ieu beteng geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dahar. Kunaon masih 3 poe? Oh. Geus 3 poe kunaon? Iya tuh. Itu izin Sidina Umar kieu we. Minta tulah cek teh. Geus 3 poe mah. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh tu diganjel ku batu sabaraha poe eta Umar 2 ieu 3 kula geus 4 poe geus 1 urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kula geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah geus baralik bae Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung urang mah pan lain kitu urang mah sia gede amat beteng ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin eta di kantong ieu ge bekal alhamdulillah aya bebekalan di dieu naon atuh lontong aya roti aya bacang aya masyaallah wahara amat itu tuh tas itu ge sarua itu mah bangsa roti-roti kering budak sabulaneun moal seep batur mah 2 3 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur perjalanan anu jauh. Aduh Gusti Allah sakararisid dasararisid lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar setengah bulan teu dahar saminggu teu dahar geus lumrah nu sapoe sapeting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna malah mun aya tamu mah kumaha dar wah gembul jasa beurang dahar ke sore dahar deui tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding mun geus salat bae ceurik terus-terusan salat ceurik eureun subuh kitu bae eta mah daharna gembul beurang isuk dahar beurang dahar sore dahar deui tapi lamun geus salat ceurik dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odok urang nu babarina bae nuturkeun teh kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah talukna qalbu ka Gusti Allah. Nah nu mantak aya kiai teu naek-naek lantaran ka batur sudah ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana daharna ge masa comot mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah ujub moal naik-naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang bagi dahar pan asa kahatean gitu maksudna emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah itu geus dibabagi nah kulu silahkan dahar nu halal wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab
sing hade maneh ulah sebeuting dahar ulah sebeuting nginum cek Kangjeng Nabi fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah lantaran sebeuh dahar sebeuh nginum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering jeung mumul kana salat. Nah iya Kangjeng Nabi teh kumaha ieu setelah dicaci dimaki Kangjeng Nabi teh omongan teh geus unggal menit unggal jam di sisi ti gigir ti kaler ti kidul penghinaan terhadap Kangjeng Nabi pohara jasa ngalain-lain Rasul ngalain-lain Nabi ngalain-lain Al-Quran aya saeuti ngaranna ge manusia di jero hate Kangjeng Nabi teh aya terpikir aing teh dakwah sakieu teh panditita ku Gusti haju dibere mukjizat Al-Quran bentukna kok kejataanna mah horenganan manusia teh teu narurut dituduhkeun ka pangeran anu asli nu nyieun langit bumi katut teh sinanyana ge anu menghina sabenerna mah pan eta teh buatan Gusti tapi kok teu percaya aneh malah manehanana percaya ka patung Lata ka patung Uzza percaya nyana teaka berbagai patung aneh cak Kangjeng Nabi berpikir kos kitu tulur Allah ngiriman ayat melalui malaikat Jibril alaihis sebagai tasliyah pangbeberah jeung pangbubungah ka Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa Allah alam mimara disampaikan Jibril ka kakasih kaula nu ngaran Muhammad bejakeun wa kadzalika kitulah sakumaha kamari dijelaskeun kamari teh geus dijelaskeun setiap jelema teh ngabogaan amal setiap mukmin ngabogaan amal setiap nabi ngabogaan musuh ka ieu ja'alna likulli nabiyyin aduwwa kaula nu agung ngajadikeun ka setiap nabi dijadikeun musuh jadi lain anjeun bae Muhammad nu dimusuhan ku kaumna horeng likulli nabiyyin aduwan tiap nabi baheula ge sarua aya musuh-musuhna atuh moal kanyahoan jantana hebatna jeung gagahna lamun teu pernah tarung mah moal kanyahoan sabarna ieu jelema lamun teu diuji moal kanyahoan tawakalna ieu jelema mun teu diuji moal kanyahoan hebat tinjuanana lamun teu dikanaringkeun atuh kudu ditinggali heula nu manca Kangjeng Nabi Ayub kanyahoan sabarna teh setelah nyana digeringkeun heula ku Gusti Allah kayawan hebat Kangjeng Nabi Musa Harun jeung Firaun berikut rakyatna kayawan Kangjeng Nabi Ibrahim hebatna lantaran boga musuhna Namrud beserta kaumna dibeuleum Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kayawan hebatna Kangjeng Nabi Ibrahim teh ketika deuk dibeuleumna kayawan istimewana Kangjeng Nabi Yusuf ketika dileutik diasupkeun ka sumur dibalangkeun ku dulurna eta ketika Kangjeng Nabi Yusuf dibalangkeun ka sumur ku dulur-dulurna kumaha teh Kangjeng Nabi Yusuf teh belu ka dulurna coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Yusuf dasar dijadikeun jelema leur dulurna ngabalangkeun ka dirina ngabunuh tatepan maksudna apa aya nyungkelik di hatena ka dulur kan teu urang mah pan ka karakter ditanya bagi ku dulur teu ditanya urang teu ditanya nyaho teu neuleuh nyaho kumangan teu ditanya doang boro-boro urang mah dimalangkeun ka sumur atawa dianiaya teu ditanya doang cek jalan teh sarua anak abah nyana teu nanya ka aing emangna Haji Sufyan gitu di Sukabumi deh ku aing geus Pelabuhan Ratu aing nyokot teluh nu panggedena ku aing nyungkelik urang mah nyungkelik teluh bae lah geus beresan jelema nu kos kitu ieu eta urang ka karakter ditanya da Kangjeng Nabi Yusuf atuh henteu dah kan mantak Haji Agung ge eueuh asun eueuh nyeri hate eueuh hikdung unek-unek teh aya
diangkat dijual jadi abid terus di ka istana malah rindu ka dulurna di mana ieu dulur coba eta sakitu geus dianiaya diasubur ka subur ku ari aya di istana nyana rindu ka dulur dulur aing di mararana nya hayang amat kapanggih ka rumah amat jeung deudeuh amat nyana si dalalar tante aing onam di istana aing nya dahar tante karunya amat mana aya jelema dianiaya aja kos kitu tuh kayak kawan hebat tatepan kos kitu tah ya Allah ya Rabbi Masya Allah matak hese jasa jelema hayang hebat ulah tapi jelema eta aya bae nu hebat nu mantak hebat lantaran boga pagawean nu hebat leuwih tibatan batur hayang hebat mah cilaka lantaran direka tapi ketika Allah ngangkat hebat teliti aya naonan di dirina ternyata boga pagawean anu hebat naon hatena ka Allah bae nah ilah Kangjeng Nabi teh ya ku Gusti Allah dibere wawasan ke tukang Muhammad sareng gitu anjeun dianiaya ku kafir Mekah ngamusuhan umat anjeun teh ulah nyeri hate lantaran nu kamari ieu Nabi Isa meme anjeun teh kapan dianiaya sampaikan kalamun teh amah terbukti pan disalib Kangjeng Nabi Isa teh ngan Kangjeng Nabi Isa na bae diangkat ka luhur langit tapi pan cukup penganiayaan mah penggerbegan terhadap Isa penganiayaan terhadap Isa para ku umat lain anjeun bae Muhammad Nabi Musa dibunuh kapan ku Firaun teh terus diteangan ku Firaun teh sampai diudag dimusuhan berarti Nabi Musa lain anjeun bae Muhammad dimusuhan ku kaum teh Musa nu sakitu gagahna tetap dikejar ku Firaun Nabi Ibrahim keturunan anjeun Muhammad tetap bae dianiaya ku Raja Namrud dibeuleuh umat kabeh nya tujuan ka keputusan Raja Namrud belum eta nu ngaran Ibrahim lain anjeun bae nu dianiaya Yunus diusir ku kaumna datang ka naik kapal digejeburkeun karena dianiaya ku kaumna teh Musa eta Muhammad tenang kakara Kangjeng Nabi ija senang tah hate teh neuleuh ka ditu teh senang Masya Allah ya kos calon lurah ya 12 belum amat lo bahan amat ya 12 teh calon lurah apa nu menang nama tah hiji tah ulah cerik tah nu eleh ulah cerik begitu aing eleh di situ ge eleh teu tenang bae kalem bae malah tah lamun 12 pan nu menang nu isin nu eleh loba baturna tah mah atau nu baheula situ ge baheula menang situ eleh dia tuh aing ge eleh bae geus ulah sedih ulah naon jadi tenang ka urang tuh jadi baheula lagi karari itu tah ieu ku ari kiai teh kiai tak kiai dianiaya ku kaumna mimiti diaromongkeun ku kaum sekitarna teh diondang ngariung ulah diondang ge eta mah geus ulah berkatna bae deres berkatna mah aya diondang mah teh deres keneh kabelah dia nama aya nu ngahasu dan geus salah undang ulah berkatan ulah ji padeta kokolot kos kitu galak ngeunaheun kana ceulina wang-wing segala ngadu kotok diulah ngadu gaplek segala diulah kredit segala diulah undang ulah berkatan ulah geus tak ji aing sih salah naon cak kiai teh kok jadi kos kieu tah mulai guys salah jana jadi imam bae dedehem bae masyarakat cipane dedehem malah mah diturunkeun nya jadi khotib da turun demo sakumaha demo ka DPR tah eta teh biasa tapi tetap introspeksi mawas diri aya naon di diri urang ngan emang kos kitu kayak bakal terisorir lo bener mah bakal nata terpojok tadi baraturan biasa tau mah kos kitu untuk ulah aneh jadi Kangjeng Nabi ditasliyah dibeberah disenang-senang dengan cara lain anjeun bae Muhammad anu dianiaya teh baheula ge likulli nabiyyin aduwa Allah ngajadikeun tiap nabi musuh berarti nang Allah teh nu nyieun musuh ge nang Allah kama ja'alna
haulai ada kasakumaha ku permekah dijadikan ku kaula sebagai musuh anjeun tiap nabi ge ngabogahan musuh aing cak Allah matak anjeun mah hayu bae dakwah ku aing dijieunkeun musuh dek dideul kekuatan jeung kasabaran katawakalan anjeun Muhammad dijadikan musuhna ku Gusti Allah teh bentukna teh syayatinal insi wal jin nyaeta setan-setan anu berjenis manusia jeung setan-setan anu berjenis jin anu bakal ngagoda ka Kangjeng Nabi anu milaraan ka Kangjeng Nabi anu bakal inkar ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah teh dibere musuhna teh nyaeta setan-setan bentukna setan teh aya nu bentuk manusia aya nu bentuk jin jadi bapana setan teh kapan ngaranna iblis teh yeun dua kelompok qasama junudahu anna iblis qasama junudahu kismain iblis teh ngabagi dua tentarana dibagi dua pabasa fariqan minhum ilal jinni wa fariqan ilal insi sebagian dikirim ka jin arasupnya na ka jin iblis teh fariqan sebagian di ilal insi arasup ka manusia jadi dua yeuh bakal nate ayeuna musuh Kangjeng Nabi teh aya anu bentukna jin aya anu bentukna manusia ieu musuh Kangjeng Nabi tetapi lamun bentuk jin mah gampang jasa geuninganan sebab Kangjeng Nabi mah asal neuleuh jin bae hendak nyerang ka Kangjeng Nabi cukup dengan bahasa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiukan ku Kangjeng Nabi kabur jin enteng tama kos kitu bacaan ku urang bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum tiukan mental jin lamun encan kene mental kene pencet geus ku urang bismillahirrahmanirrahim walau qur'anan surat bil jibal au qutiat bil aud au kulli ma bil mutab balil jami'a terus pencet ku urang ampun keluar sia keluar kula teh dekat di mana sia ya tangkal caringin keluar sia nya mangari aduh tadi subuh biasanya ya kopi pahit yang lisong ya Allah keluar ayo kita keluar hayang jalan ceuli kelas jalan mamana aja segala jalan ceuli kadena ge teh jalan handap sia jin mah tolol segala jalan ceuli as beres bisa gampang coba urusan jin mah orang perang jeung jin babari jasa sebab melalui babacaan panasnya urang melalui babacaan bismillahirrahmanirrahim aya keneh ngajentul a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngajentul keneh bae baca deui kurang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ngajentul keneh bae di beak babacaan ieu camperkeun horeng lain jin tama siap tangkal kadongdong dipoles putih bek Agustus goblok ayeuna hanas aing geus keluar kesang tiis geus siap borangan bae burung Masya Allah, jin asli, jin asli asal dibaca bismillahirrahmanirrahim ngajauhan sok kurang lamun keur sorangan we aya pocong ulah sieun urang boga senjata urang bismillahirrahmanirrahim ngadegen pocong dinya kakar kikian dong a'udzubillahi minasyaitonir rajim tiupkeun rada ngajauhan setik bismillahirrahmanirrahim deket teh sial ketimbang a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa enggak bisa siap orang nang tangan dina goblok mending lompat atuh kos kieu